penak deui jeung Aki. Aki rek ngabejaan kanu sok ulin ka hotel. Ulah sok kawenehan teuing, kajongjonan teuing. Engke lamun keur teu kahaja ujug-ujug abus ka hiji hotel anu tempatna ku Aki bakal dirahasiakeun, bisi ngaganggu kana kanyamananana. Tapi sahanu nyaho sajarah eta hotel baheulana Gedung Lila, gedong anu tadina teh urut zaman walanda. Hiji waktu basa keur babaturan Aki ulin ka hiji hotel. Baong. Mamawa awewe eta jelema teh abus ka hiji hotel. Basa keur datang mah mawa awewe geulis. Di akuna teh pamajikan ka bagian front office. Dasar bangun. Hari geus di jero kamar. Eta awewe teu bisa ngomong. Kusabab keur manehna ngalakukeun ruca dina lalangit katingali aya awewe make baju siga noni-noni walanda napel dina lalangit ningalikeun molotot. Awewe na teh teu bisa ngomong, reuas malah mah nepi ka 3 poe. Atuh nepi ka diubaran ka jelema bisa. Kade mantak oge tong sok saabus-abus na ka hotel. Bisi aya jurig nyelewuri, setan marakayangan, komo lamun ngagantikeun saha nu sare disisieun anjeun.